darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Kajuci pun begitu ditanya ku Ang Sadli, anak saha? Anak Mang Hajindi. Mang Hajindi mana? Ndimam karena didesak disebutkan Dimyat. Langsung ditunjuk, dek naon ka dieu? Dek naon ka dieu? Ngaji Ang. Pernah hasan teh di mana? Kerese. Panggeus ngaji kita mah ieu istifadah. Tabarukan sekalian ngagali ilmu, nambah-nambah ilmu. Pulang. Cukup. Ulah terus sampai ini dia. Kunaon gitu. Aang tadi keur ngaos, tiba-tiba aya cahaya di sakeuling majlis. Ningali ka kenca, ka katuhu, ka kulon, ka wetan, terus ngider eta cahaya dalam hitungan detik, asup ka lawang, langsung ka luhur sudah anjeun, asup ka dada anjeun. Enak pulang. Entah bade satamatna bae. Menang teruskeun di dia ngaji tapi ulah ngaji. Menang terus di dia ulah nyebut guru kaya. Dek sare nangga, dek dahar nangga, dek ngaji silakan tapi ulah nyebut guru kaya. Itulah tatawaduhan Ang Sadli. Ya Allah Rabbi, tapi amanat Ang Sadli tong wawartos kasasahan. Siap. Coba andai kata terjadi seperti kos gitu ke Haji Pendi. Cahaya anak Philip. Anak Philip. Aduh, ya Allah ini terus lima kadiakeun Ang terlalu serius kajina ngaji harita pasaran sambiang nges dilewat-lewat lolobana digerakkeun ngobrol ngajak ngarokok ngopi mantap tak guru digitukeun dah. Alhamdulillah dina peuting ayeuna malam katilu urang dihadiri ku loba jasa ti zuriyah Kangjeng Rasul Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir peuting ieu Syekh Al-Habib Umar merupakan salah satu sohib panutan urang Al-Maghfurlah Abuya Wicitotusi. Peuting oge hadir Habib Tiaman, insyaallah bakal diterjemahkan dalam bahasa Sunda. Sunda boleh? Kok bisa boleh sih? Sebenarnya Habib dari Yaman apa dari Sepatan? Tapi bisa ngomong boleh. Aparatur pemerintah anu kusum guring dipika hormat, jamaah tahlil anu kusum guring dipak kecinta, sakunda mudah-mudahan orang sadayana dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Langkung tupayun sadayana puji kagungan zat anu hiji, zat anu maha suci, zat anu maha sagala-galana, Allah Rabbul Izzati. Salawat katut salam urang limpahkeun ka panutan alam Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah,
sakumaha nu kamari dicaritakeun tentang perjalanan panutan urang lalakon mulai mesantren dan kula rek mere pilihan heula ka para hadirin, apakah maningan nyaritakeun tentang guru urang bertemu dengan para solihin atau maningan nyaritakeun guru urang heula bertemu dengan Haji Pendi? Solihin lah. Dengan berat hati Pak Haji Pendi, pemirsa tidak ada yang suka. Padahal orang tunyaho Pak Haji Pendi itu duka kutbul gaus, duka nukoba, duka nujaba, duka tukang karung. Ini jelas terakhir. Hadirin jamaah rahimakumullah, sanggeus genep tahun masantren di Keresek Cibatu Garut, nitih kana wanci minggang kana mangsa, maka guru orang pun pamit. Sebelum pamit minta petunjuk ka guruna kudu ka mana inraskeun masantren. Cek guruna al-maghfirullah ajengan Imam Muhibbu Tabri, anjeun teraskeun pasantren ke Banjar Ciamis, teruskan dari pesantren. Nurang nyaho pesantren Banjar melahirkan salah satu ulama Banten adalah Ki Suhaimi pada Rincang. Ki Suhaimi pada Rincang mempunyai salah satu jago murid, Al-Faqih Al-Wari Abah Usuk Caringin anu ku urang dipika cinta. Orang pun bakal mapai pertemuan antara Abu Yawici dengan Al-Faqih Al-Wari Abah Usuk Caringin. Setelah pulang ke imah obrol jeung Abah sepuh, bah ya iya dititah neruskeun masantren ka Banjar kuajengan imam. Cek Abah bener kita samemeh ayah Banjar maot geus datang ka Abah uci lamun neruskeun mondok kita ka Banjar sanajan kula geus maot. Akhirnya berangkatlah singkat cerita di Cilongok menuju Banjar Ciamis, datang ke terminal Cibentur kurang lebih sekitar jam 2, sepi biasa. Karena suasana penting, akhirnya guru urang nyangan musola muka beneran can salat maghrib isya jamaah akhir. Akhirnya datang ke musola, aya bapak-bapak keur ngalawudu. Alhamdulillah aya batur. Beres wudu, guru urang wudu, asup ka musola, ternyata si bapak tersebut nungguan. Yang tajan sholat, oh tajan, ya orang sholat, ih abdi mah di jamaah, oh abdi ge sarua di jamaah, ayo orang berjamaah, ayo enggak ujang imam,
teh bapak bae nu jadi imam, ujang bae nu jadi imam. Bapak mah teh bisa usolina. Ieu bentuk bapak bae jadi imam. Akhirnya si bapak tersebut jadi imam. Buru orang ditalik nangtung rada jauh. Cek si bapak ningali ka mereka tuh, yang orang panduaan baik rada majuan sih. Oh mohon, sebagaimana kaifiah cara berjamaah berdua. Salat Isya, laju salat maghrib. Setelah selesai ngobrol, ngaluring ngidul, kakulan karetan, cerita. Si bapak cerita, guru orang pun cerita naik mobil tuh mulai Cilongok ke Cimone ke Grogol naik bis langsung kawetan. Oh, bapak mau lebih jauh. Bapak di mana gitu? Sanajan disebut ke alamatnya ujang mal jauh. Jauh bapak mah. Ente jauhna di mana tuh Pak? Jadi Sunda. Kajian ke Gomage Sunda mah kaukur. Ciamis, Tasik, Garut, kadina Bandung, kadina Bekasi. Lebih jelas sudah jeung Melayuna. Aduh Pak Jagus ngabuk ya. Terus menjelang subuh si Aki si bapak-bapak ngomong, kulang marek berangkat heula. Cek kakak kula moal salat subuh heula. Ke kula mah subuhna di jamaah. Kakak kula ngawulang. Kan jamaah eta pasanganna johor jeung asar. Isya jeung maghrib, subuh jeung duha. Ya mah mazhab Haji Pendi. Allah dongeng. Subuh ke jeung dua Allah. Hanya oknum-oknum tuh. Ente bapak marek teh bae gampang salat subuhna. Oh. Akhirnya terile datang muazin azan seperti biasa. Terus salat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, melanjutkan perjalanan ke pondok pesantren Cibentur Banjar menggunakan abang beca. Sebab jauh antara terminal Cibentur ke pondok pesantren lumayan jauh. Nyaon teh? Kurang pengalaman sih. Jauh lah tuh. Begitu datang ke lebah makam, tukang beca ngomongin terus diri bejang becananya, terus tinggal lempang gak itu beli itu pesantren. Oh mohon atau mohon sabaradit Pak, wes tong dibayar atau dibayar usaha ku bapak tadi udah di musola. Oh dermawan mun bapak-bapak Haji Pendi moal ngobrol di musola jeung anak muda pasti ngomongnya gini rokok tuh. Ini mah dibayarkeun beca ku bapak-bapak tersebut bagir ka bapak-bapak nyawan ibu dak rek pesantren turun tu beca lumpang pas hampir gerbang pondok pesantren aya aki-aki anu lumayan sepuh dan danana ya dandanan seorang kiai. Cek kakak gula cek almarhumah pasti ya Kiai Banjar pasti. Kulantaran di jalan iwal kadinya hiji-hijina maka mau tidak mau terpaksa sasalaman. Pas rek sasalaman betapa kagetna kok iya kiai mirip jeung nu di musola tadi.
jelas teh mirip jeung Haji Pendi. Kok mirip? Cuma hanya pakaiannya berbeda. Di musola berpakaian sederhana, cenderung lusuh, ieu mah cenderung rapih dan bersih. Mungkin mirip, hanya mirip. Loba kan jelema mirip, loba, ya kan? Sangat loba. Pak Haji Agus mirip Rano Karno. Nggak ada, nggak, jauh. Mirip. Ditanya ke aki-aki, nuti mana Jang? Nuti Tangerang. Aya naon? Bade pasantren. Oh, terasa gitu. Terus mana? Masuk ke pesantren. Biasa. Kumpul-kumpul dengan teman-teman, dengan rekan-rekan, ngopi, ngerokok dan yang lain-lainnya. Setelah istirahat, maka diantarlah kulurah. Pada saat hari teh ajengan nyekel pesantren Cibenter 3. Hiji ajengan dom, 2 ajengan kakak, ketilu ajengan mumu. Mimiti kanu pangsepuhna ka ajengan dom. Waalaikumsalam. Pas dibukakeun kok wajahna lain jeung nu tadi sasalaman. Mungkin engke kiai nu kadua. Ngobrol ngalor ngidul akhirnya selesai kajengan anu kadua, ajengan mumu. Pas begitu buka, assalamualaikum. Kok wajahna lain nu tadi? Mungkin ajengan nu katilu. Beres ngobrol dirinya soan ngider deui ka ajengan kakak terakhir ajengan sepuh. Assalamualaikum. Ngajawab bijaro waalaikumsalam dengan suara anu bergetar. Waalaikumsalam. Wah iya pasti iya jelema. Soalnya pang aki-akina ieu. Iya pasti jelema. Begitu dibuka pantat lain kene bae. Kok lain ya? Ngobrol panjang lebar, jadilah santri Banjar. Cuma tuh habis pikir saha aki-aki nu aya di gerbang pesantren. Habis pikir tampangnya tampang kiai. Wah, ulah-ulah eta mah mungkin tukang daun tuh mungkin. Guys, pesantren ngaji seperti biasa normal, terus seperti halayak. Eueuh naon dina ngaji teh. Menang setahun pulang ke Cilongok. Kumaha ngaji di Cici? Kaharti. Tamat. Dimulai bab salat, terus rubul ibadah, rubul muamalah, munakah jinayana. Geus kapanggih sia ke jeung aya Banjarna. Aya Banjar geus maot. Ya hoeng geus maot. Sia geus kapanggih jeung ayana. Kumaha manggihana mun jarang geus. Sia nyaho teu aya Banjar. Kumaha carana? Entah kudu make cara. Nu di musola salat jeung sia nu jadi imam eta aya Banjar. Sia naik beca datang ke pesantren Cibenter disambut eta aya Banjar. Masya Allah, datang ke pesantren langsung disambut Roh Al-Magfurlah nama Khalil anu terkenal dengan ayah Banjar. Beda jeung santri kuari. Datang ke pesantren isuk-isuk biasanya pertama kapanggih jeung tukang uduk. Makakan jadi ustad lagi ngariung beta. Aduh maaf kapun Allah Haji Pudoli ulah tersinggung. Eta
aya Banjar iya eta ya Banjar eta nah lagi sia ka Banjar deui pesantren satahun deui sia geus 2 kali kapanggih sakali kapanggih usahakeun 2 kali kapanggih deui dalam setahun non can 2 kali kapanggih deui ulah balik ke Banjar siap berangkat deui lah ke Banjar ngaji biasa normal ngan mulai hampa sebab tujuan kan itu terlentik ngaji kuarimah aya tugas kita manggihan ruh seorang sosok nu geus mau karena tekun karena ulet akhirnya dibukakeun deui lah wallah di saat jarah hadir ayah Banjar biasa duka naon anu diobrolkeun pada saat eta cek ayah geus anjeun ayeuna pulang ka ditu cek kakak ulah teu bisa sebab dititahna ku abah kula 2 kali kapanggih teh ieu karak nu kadua berarti sakali deui ulah tujang anjeun mah 2 ku sorangan ieu tinggal sasahiji deui jang kabehan mun ku jang kabeh tilu-tiluna kumaha yes balik ke itu terus sanes kapanggih beberapa bulan teruskeun di Banjar balik itu ngomong datang ke dia wabah kula 2 untung lain usin kemanya kalau kemarin 2 kali kapanggih sekarang ikut gitu mah pengurangan kabel kalian orang kali itu ke Banjar dengan waktu nu senggang karena pada saat itu masih sulit kena kendaraan orang kali itu pamit warengan pamitlah dari itu ke Banjar kabeh diantar ke keluarga pada saat kereta hampir bertepatan dengan mautna Bapak Kolot ya Ki Akhirat anu didoyong itulah hadirin jamaah rahimakumullah sekelumit tentang perjalanan kisah pesantren guruan di Banjar. Setelah itu dilanjutkan pesantren kilat pesantren pasaran di antaranya pernah pasaran di Siberun di Angsadili ke tengah-tengah ngaji tiba-tiba Angsadili turun nyurahna bengong nyilu kakenca kakatu biasanya ngaji sampai larut malam ieu mah masih sore kene langsung wallahu a'lam bishawab yang pakai baju merah ke rumah sedengkeun pada saat harita nu make baju beureum kakak kula kaget sieun karena keruberangna mantes di kota biasalah yang kepentingan dikobong kayu mah karena digerakkan ke guru akhirnya datang kayu mah langsung ditanya hai anak muda siapa kau sebenarnya dan dari mana aslinya begitu asli mah menganggo acuk beureum ka bumi saatos datang ka bumi ditaros sahanami nuti mana masuk ke bumi kan kita di Jakarta ini oh kula nami Uci bin Abah Mang Haji Indin karena amanat abah gula ke seluruh anak kamana bae sia pesantren ulah mamawai ulah ngomongkeun aing
ngaku-ngaku kaing. Katakan setiap pesantren pasti selalu nyebutna Mang Haji Intim. Anak saha? Anak Haji Intim. Karena amanatnya apa? Haji Uci pun begitu ditanya ke Wang Sadli, anak saha? Anak Mang Haji Intim. Mang Haji Intim mana? Intim naon? Intim naon? Karena didesak disebutkan Dimyat. Langsung ditunjuk, dek naon ka dieu? Dek naon ka dieu? Ngaji ang. Pernah asal tadi mana? Kerese. Bangis ngaji kita ieu istifadah. Tabarukan sakalian ngagali ilmu, nambah-nambah ilmu. Pulang. Cukup. Ulah terus sampai ini dia. Kunaon gitu. Aang tadi keur ngaos, tiba-tiba aya cahaya di sakeuling majlis. Ieu ka kenca ka katuhu ka kulon ka wetan, terus ngider eta cahaya dalam hitungan detik asup ka lawang, langsung ka luhur sudah anjeun, asup ka dada anjeun. Ayeuna pulang. Entah bade satamatna bae. Menang neruskeun di dia ngaji tapi ulah ngaji. Menang terus di dia ulah nyebut guru kaya. Dek sare nangga, dek dahar nangga, dek ngaji silakan tapi ulah nyebut guru kaya. Itulah tata waduhan Aang Sadli. Ya Allah Rabbi, tapi amanat Aang Sadli tong wawartos kasasahanya. Siap. Coba andai kata terjadi seperti kos gitu ke Haji Pendi. Cahaya anak Philip. Anak Philip. Aduh, ya Allah ini terus ininya kadiakeun ang terlalu serius kajina ngaji harita pasaran sangiang ngos dilewat-lewat lolobana digerakkeun ngobrol ngajak ngarokok ngopi mantap tak ku guru digitukeun dah. Ya Allah, setelah selesainya singkatnya terus meneruskan lalampahan pandah pasaran di Mulia ajengan mudrikah Selajambu, terus lalapan pesantrenna ka Aang pasaran di Aang Encun pun masih daerah Sukabumi. Nah, itulah jejak langkah perjalanan pesantren guru orang di tanah Pasundan. Hanya segitu anu kanyahoan kisah ku keluarga. Adapun terus dari ke Kakulon pertemuan dengan Hadratus Syekh Abuya Cidahu dan yang lain-lainnya, insyaallah kukula bakal disambung deui dalam lanjutan berkelana satu. Karena alhamdulillah pada saat aina hadir panutan orang Al Habib Umar dan Habib-habib yang lainnya, kirang insyaallah lain waktu sambung kembali saat beres pesantren. Abah merintahkan supaya neangan 40 guru anu berkenaan dengan kebatinan. Maka guru orang berkelana dari mulai Merak terus sampai Jawa Timur, Madura, terakhir di Kalianget. Perjalanan satu berkelana satu tidak selesai, dilanjutkan ke berkelana kedua, terakhir menggapai matahari. Nah, itulah sekian sekelumit tentang manakib kisah guru orang untuk sementara ini. Insyaallah orang lanjut di episode yang akan datang. Pertama,
urang doakeun heula mudah-mudahan guru besar urang Abuya kakanda nu tos ngantunkeun urang dihampura sadaya dosana, disenangkeun di kuburanana sareng diluhurkeun darajatna, jeung mudah-mudahan termasuk jalma anu bisa nyapaatan jeung terusna nyapaatan ka urang sadayana. Hadirin jamaah rahimakumullah, penting ayeuna kula make jas katebak teu saha kira-kira nu nyobokna ieu? Jadi cek Habib Umar kamari di Kiai, kalau bisa Pak Haji Pendi dimasukin dalam manakib. Saya bilang maaf Bib, jelek semua, renyak. Cegah Umar, nggak apa-apa, dicantum aja. Kenapa guru kita kunaon guru orang baik berteman ke jeung Pak Haji Pendi jeung Haji Rusdi anu nguntungkeun manfaatna. Jeung Haji Agus mah jelas itu mana orang ngebul ngunaheun ai ke jeung Haji Pendi Haji Rusdi apa dirimu tapi insyaallah urang bahas kunaon guru urang selalu ditemani ku Pak Haji Pendi, Pak Haji Rusdi jeung Pak Haji Agus Salim. Insyaallah tunggu dalam episode yang akan datang. Mudah-mudahan mati lampu. Ya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, sakumaha cak kamari sanggeus guru urang masantren di Gresik Banjar, terus melanjutkan kilatan-kilatan, pasaran-pasaran, istifadah ke Ciberem, ke Selajambu, ke Ancun, termasuk Pucung Bentur dan yang lain-lain. Maka dipanggillah ku Abah Sepuh di ayeuna sia ngaji tauhid, tasawuf jeung thariqahna ka aing. Ajak adi-adi nu lain, diajak ya ngaji siap. Saya hakakula aya jalan untuk mau aya Haji Bidin sedang terbang di awal Lampung. Kita dalam gaji Tijan Daruri kecil ipis, kitabnya ipis Tijan Daruri. Aing geus boga coretan eta mah.
senajan ditah maca ge geus aya catatan lumayan haji rinung dirinya haji wujud kidam bako mukhalafahul hawadisi urang tabarukan barengan wujud kidam bako mukhal hawadisi qiyamah wahdan ilmuha wa zaman basar kalam aliman dimulailah ngaji wujud hartina Allah aya lu ditanya kakak kula doang hadina kula henteu ci Allah aya aya naon dalilna aya dadamelanana aya ciptaan yakin Allah aya aya karena aya ciptaanana kumaha lamun Allah teu nyiptakeun naon penyiptakeun aing penyiptakeun sia penyiptakeun bumi penyiptakeun lagi teu lainna rek percaya ka Allah waduh mundur ya ini ngaji lu ceritanan ieu terus kan ngaji na kumaha artina wujud wujudna Allah tete kami kebahagiaan kowe jeung teu bakal leuwih Allah teh wujud saliyana budak tah budak ieu mah lain nyaritakeun wujud lain nyaritakeun Adam wujud lain nyaritakeun wujud Adam wujud lain nyaritakeun Adam lain waduh ini cerita nama kemana ya surahan kemana ya tapi tenang kula tenang biasa jeung lain ke tenang tiba-tiba abah kula nyokot tali wah bahaya ya di talian beton kakak kula guru besar dan talian beton ci aing aya mah malik aya aing aya pantek aja ya Gus ya lempang tengah lempang ditarik aing aya ci aya naon cirina karasa lempang deui salengkah beati menikah ditarik deui aing aya ci aya naon cirina karasa Allah aya ci aya karasa teu waduh kula nanya ka kakak kula us karti ulah pikiran biasa bae kula nanya ka Kajimbo ya kasih piye karti teh entah aja bal beres ayolah dirin jamaah rahimahullah rasa ngaji tauhid wujud kita bakal ngomongkeun wujud aya kidam hartina kita bakal kita lain rasa mantakan di Cilongok aya pesantren Aji Rasa
kiaina Abah Haji Agus Salim. Kalau itu aya imah tingkat dirinya pesantren Aji Hasan. Mun mondok karinya ngaji karinya syaratna mawa kopi jeung rokok. Lamun dipitah ku baheula kudu nurut. Minum kopi, minum. Naon rasana? Kopi. Ya Allah. Terus beres udah ngaji tasawufna, udah ngaji bab tobatna, bab qanaahna, bab tawakalna, bab juhudna jeung nu lain-lainna. Tobatan ku sia ingat dosa dimulai umur 15 tahun tobatan. Naon ingat istighfaran tobatan, istighfaran tobatan. Ribu amat ngaji. Aing maringan ngaji ilam anak awamila pindah atau menjelas sama ilam kali waktu pulang kucai sama lama bekas kosong saya antak beres. Mohon dah siap. Coba lamun nu dititah kitu na Abah Haji Pendi istighfaran. Waduh, lo batai diingat-ingat. Izin saja tukang uduk dosa naon atuh jeung tukang uduk da mali uduk. Oh ini dosa lain mali uduk ngadahar uduk deh ngobrol jeung tukang uduk jahe permainan sekadar muamalah mah terima beli terima ngajual haji terlalu lain sebatas eta sahangaran Rodia naon nomor HP-na eta ge istighfaran babari tawang istighfar beres tapi ternyata kan selesai istighfarna aya keneh nyangkut naon ternyata setelah ngobrol jeung Nyirangda bala-bala sengaja terdibayar istighfaran doa bala-balana astagfirullahaladzim min jambi bala-bala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Terus ngaji munu katilu bab tariko ci adisia mah ulah ilu ngaji kitab nu ieu mah cak ulah hore emang di kamar aing kesel ngaji mantap mantap aing kesel yang mentang lalayangan main pleca main bola diadu budak anggon bae jeung budak anggon kebo dikatinggalin bae gara-gara ngaji ieu ya. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah. Setelah beres nah hari persiapan untuk berkelana ding 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 diantarlah mimiti ka ajengan Zaini bendak rombongan kan itu berangkat ke ajengan Zaini. Begitu datang ke ajengan Zaini Abah ngobrol dengan ajengan Waalaikumsalam wah ngobrol sono lila ngobrol ajengan pangilmuan kin anak ulah lumayan anakna diasupkeunlah kakak ulah ke kamar tiluan baik begitu ningali guru besar Al-Maghfurlah betapa kaget ajengan Zaini kaget anu sangat luar biasa
cek ajengan ini iya wadah ku gede-gede teuing gede gede jasa wah iya mah bisa diesian baleter-leter gede tangkina gede Lexus lain Supra tangkina gede entah apa nu diomongkeun entah apa nu diobrolkeun bukan naon nu diijazahkeun pada saat harita di kamar bertiga yang lain tidak tahu kulanya insyaallah iya rahasia perusahaan liar gua gitu nyawa tak terus ayolah barahat kata jenang jaini ka abah sepuh eta anak warawat anak sehingga ayah saeutik lewat ngomongkeun bakal pada makhluk ning iki uwong bakal pada madep kiai-kiai bakal pada ngaji siang wangi pada ngaji terus ternyata kebuktian kasaksian kurang sadayana berang ngaji penting ngaji coba lamun kurang ngabayangkeun pengajian malam Jumat malam Selasa ngaji jam tengah 11 penting malam Jumat lu datang lain 100 200 lain 1000 2000 oh bajas malam Jumat deh malam Jumat mengatakan pula memperhatikan Masya Allah ini malam Jumat kosna rombongan jomblo kami ngaji Febi ngaji malam Jumat wajar iyalah asal sagus beres jangan ini untuk dilanjutkan perjalanan pulang ke Cilong seterusnya kita ngalanjutkan sorangan kita terus ke arah wetan ulah waka ke arah kulon mungkin kita sambung dalam berkelana dua sesuai waktu moges dipersiapkan fisik moges dipersiapkan termasuk dana nu dipersiapkan karena lembangan itu kudu make dana tetap urang kudu make dana kudu make biaya jang ongkosna jang daharna mun beki ngarokok atuh jang rokokna beki ngopi jang ngopina beki nginum jang nginumna itu jelas manusia normal Haji Bendi lempang tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil repot guru orang repot lain kitu tawadu lain tangan ngilatu ye kudu lempang baba sia lempang ke Cirebon didinya ulah kurang pitilu poe jarah kakasepuhan jarah didinya sanggeus didinya kamana teangan ku si alamat serangan waduh mun urang kan sanggeus ke Cirebon kamana ieu Tanah Abang datanglah ke Cirebon jarah normal ya sejarah ilah habaratun Nabiul Mustafa hari pertama jarah kaya naon biasa poe kedua jarah kaya naon biasa hanya wangi-wangi
nu masih tasabuh ieu wangi nu mana apakah wangi dupa parupuyan anu biasa diseungeut tu ka lain. Di poe katilu aya perasaan lain sakitu lobana nu jarah di hareupeun gerbang tiba-tiba terasa sepi jelema senyap rasana naon mimpi ngula perasaan dua makam Syekh Syarif Hidayatullah terbuka perasaan katingali tangga-tanggana terus naik nu samemehna can pernah asup ka eta makam terus katingali cenah kolambuna sanggeus katingali kolambuna titingalian teh aya cahaya jejelean teh aya cahaya cahaya eta turun perasaan nyamperkeun jeung perasaan ngomongnya panjang intina nu bener laju nitipkeun umat luruskeun nu teu lurus tambahan anu kira-kira kurang. Perasaan hanya dalam perasaan. Mantakan waktu kamu jarah bareng-bareng ka haji urang coba yuk takuncen minta pangbukakeun hayang nyaho aslina bener tante perasaan nu baheula jeung aslina besin halusinas orang Bekasi mau bisa halusinas ngomong perasaan baheula batuna kitu aya kitu bebeja kakuncen asup begitu datang ka ditu ningali aslina ya bener hari ya gaji berapa dia 30 poe karek bisa kapan nih iya ku duit masa kedeng tapi dong yang duit mereka kuncen naik kalur lain bayar. Tak itulah hadirin jamaah rahimakumullah ku lagi pernah ku guru besar dititah coba-coba ke Banten kakak kula ke Haji Entah pernah kita coba-coba ke Banten adi kakak jeung lainnya kita pernah coba-coba ke Banten Banten sejarah siap sorangan tenanaon jeung sopir mah cenah tapi jarana sorangan oke sapira Banten cil bisa keluar Serang Barat bisa keluar Serang Timur nyahok lagi tapi asal itu lewat baik ke Banten pernah begitu kula asup ka pelataran Makbaroh wa ba'da zalika lan ing dalam sause mangkono bahala qa'adtu kula di indal qabri tulqa babihi di sisi kuburan pas lempengan lawang panazartu wa tafakartu kukula dijelo lagi dipikir-pikir pakai untuk keempat iki neng krojo paling tanara orang tabarokan lugoh kita betenang karya Syekh Nawawi Tanara insyaallah orang bakal ceritakan pengakuan guru orang bertemu dengan Syekh Nawawi Tanara insyaallah ke ceritakan jeung saha kapanggi guru orang pernah
pernah kapanggih jeung para mualif diantaranya ke jeung Ibnu Malik di makamnya ngakunya di makam sabada jarah ngaku kerepeting aya Ibnu Malik sabada eta ngaku kapanggih jeung Rafi'i Nawawi jeung nu lain-lainna terakhir kula ngadenge kapanggih ke jeung Hadratus Syekh Al-Imam Ghazali sabada kapanggih eta telila tiba-tiba pengajian malam Jumat dan malam Selasa luar biasa. Kumaha kapanggihna? Nanti kita tunggu. Itu hadirin jamaah rahimakumullah, pengalaman di Cirebon seperti itu. Aya bisikan perasaan dipetah ngalanjutkeun perjalanan ke Jawa Tengah, tepatna Semarang. Mulailah lombang berangkat di Cirebon menuju Jawa Tengah ke Semarang. Di Semarang bertemu dengan seorang kiai sepuh sesuai petunjuk di Cirebon. Begitu datang ke harapan imahna, kiai tersebut kernangtu. Cek kiai aring pundi, kumaha teh baca mana? Apa? Saking pundi. Nggih? Nggih. Jogja. Saking pundi. Oh. Dipan Tangerang. Dipan apa dipun? Apa? Oh, saking Tangerang. Atau saking iku Tanara atau ini Kang Haji Thaib apa seorang ini saking sama ya saking Tangerang. Panjenengan nih namanya Asmani sinten uduk sama gas sinten kalau uduk mah santen di mana Tangerang saha ngaran Uci seri kula nyaho karetangan anjeun ka dieu kula nyaho maka diajak ka imah dengan jamuan anu sangat luar biasa padahal serangan dirinya geus disiapkeun makanan-makanan lezat buah-buahan segar minuman-minuman anu sangat mantap andai kata pada saat harta jeung Haji Tony hajat bungkus kumaha tuh geus nyawa kabeh hadirin jamaah rahimakumullah ngobrol mungkin kakaler kakidul pengakuan guru orang diijazahan sesuatu ku kiai tersebut dan kiai tersebut menyatakan bahwa anjeun adalah murid terakhir kaula jeung kaula moal lila deui maut karena kula tinggal nungguan anjeun doang. Sabaraha tahun katukan urang pernah jarahkan ngaji tadi ke Semarang? Pernah kan? Pernah. Di mana ke Semarang? Semarang. Error. Urang di Masjid Raya Semarang. Lembang ke Jerosetik, ingat kan? Berat. Iya guru kula naik bebaturan nyuruh itu kula ge embung. Balaghah. Iya, sekarang beberapa tahun katukan masih ada jeneng keneh guru besar urang keluarga jeung rombongan pernah jarah kadinya
karena tempat baletik maka lain dipersiapkan di masjid untuk sholat atau ngabaso jeung nu lain-lainna. Abura kula poho ngaranna nanyakeun ka Haji Mo pun poho ngaranna. Poho itu kiai di sekitar mautna di sekitar tahun awal 90-an. Pernah lain kiai gede sebab ceritana henteu eta mah henteu boga pesantren gede. Biasa kiai biasa tapi ternyata punya sesuatu mustika anu sangat luar biasa. Tidinya guru urang ngobrol kula dititah ku abah kula nyaho kudu ka mana ieu teruskeun perjalanan ka mana untuk Jawa Tengah cukup anjeun kudu ngalanjutkeun perjalanan ka Tuban sanggeus ka Tuban ka Situbondo sanggeus ka Situbondo Banyuwangi sanggeus ka Cimahi terus Madura Kalianget sanggeus Kalianget terus Lombok kulantaran perjalanan Semarang ka Tuban lain lalakon anu deket lain lalakon nu sakideung ieu perlu tenaga perlu persiapan maka insyaallah urang sambung kembali isuk pepeng. Alhamdulillah dina peuting ayeuna peuting anu kalima urang tiasa kumpul deui di ieu tempat dina raraga ngiring doa bantu doa kirim doa ka jamiil muslimin muslimat wabil khusus panutan urang sadayana guru urang sadayana al-maghfurlah Abuya Uci nugis ninggalkeun urang tapi mudah-mudahan rohna hadir ayeuna di tengah-tengah urang. Hadirin jamaah rahimakumullah sakumaha nugis dicaritakeun bahwa guru urang tos nyampe Semarang. Di Semarang guru urang dititah menuju Tuban, Jawa Timur. Atas perintah Semarang datanglah kau ke makam Mbah Wali Tuban. Di sana berziarah nanti sesuai petunjuk Tuban. Akhirnya guru orang berangkat. Tentu di Semarang ke Tuban naik kendaraan. Sesekali di mobil bus untuk menghilangkan kekesalan manehna nyenget rokok. Sambil dibuka kacana, sambil memandang kiri kanan, pemandangan yang asing itu pernah aya di kampung Cilongok dan sekitarnya. Kebetulan mobilnya tidak ber-AC karena saat itu belum musim AC. Dan keluarga sanajan geus usim AC masih loba keneh nu tidak memanfaatkan AC. Buka kaca. Seperti Ki Jamal, mobilnya bagus, tapi AC-na tilok dipakai. Karena lamun make AC kembung hitut baik. Umpan terus
terus mapai-mapai jalan tikungan ke kinca ke katuhu dilalui mulailah mendekati Tuban. Pantai Tuban sudah terlihat. You know Tuban? Jawab yes. Okay. Nah. Datanglah ke terminal Tuban sesuai petunjuk, nanyakin kemana arah Wali Tuban. Oh, pasti kabeh nyaho karena ia adalah salah satu pengembang agama di Pulau Jawa. Tanpa kesulitan dengan alamat langsung menuju Wali Tuban. Jarah seperti biasa ngendong peting diriadohan, berang di jarahan peting diriadohan, menang sapoi tidak ada apa-apa. Dua poi tak aya alamat naon-naon. Tilu poe, opat poe hanya paling hiliwir sesengitan. Salah kadar sengit na teguh heran jakwari garendeng jeung abah haguas asalin sengit kecuali jeung ngarendeng jeung abah Haji Pendi hangit. Lima poe, genep poe, can aya alamat naon-naon. Pelukanana ieu ngalengkahkeun suku sementara can aya instruksi pulang. 7 poe pasti waktu anu ngeselkeun menjenuhkan. Ieu urang doakeun mudah-mudahan Wali Tuban segera keluar. Wali beremek nak tadi bareng dahar baik saha Wali Tuban wali ka sabaraha cepet wali songo untuk mengobati kangen wali sangat Allah nukaiji malik Ibrahim putra Jamaluddin Husein. Hapunten, bukan Jamaluddin itu lain itunya. Hapunten sarasa abdi teu tiasa lubar kitu waktu satu aya kerasan ayeuna aya uleman ka mana tah? Ti jarasa. Hapunten sok kerasan we. Alhamdulillah untung tidak dilanjutkan karena kula ningali jamaah geus mulai emosi. Poe kagenep terus dilanjutkan ka poe ka-7 pun teu aya alamat naon-naon. Akhirna di pagi hari anu sunyi sabada subuh biasa nangan sarapan sanggeus nyorot nyeduh kopi dibawa diteng-teng kehandapeun tangkal jaring sambil menikmati kopi panas rokok kamana tiba-tiba jauh tukang beca biasa di Tuban loba beca parkir di handapeun tanggal jaringin memang tempat parkirna turun nanya
Dari mana, Dek? Oh, dari Tangerang, Jawa Barat. Dulu belum ada Banten. Mau kemana? Oh, lagi jarak di sini di Tuban. Oh, keliling Wali Songo ya? Oh, enggak. Saya enggak keliling Wali Songo. Selanjutnya mau kemana? Itu Kang Beca nanyaan baik. Bahasa Jawa. Barangkali Mas mau bersilaturahmi kepada kiai ning pundi di sini maksudnya ya, mantan Riki. Cek alhamdulillah hari saya kadal silaturahmi mah gampang. Kiai di Tuban Ambalaya loba, tapi aing kan ieu lain kieu silaturahmina. Kudu nu pogo, kudu nu jelas. Besin aing di Tuban asup ka kiai potongan Kiai Haji Pendi. Kan tekor bandar. Tapi kulantaran laju akrab jeung tukang beca. Di sini ada ulama, ada kiai yang jadi panutan di Tuban. Oh, pikiran hati kakak kula, mudah-mudahan kiai tersebut bisa jadi petunjuk. Di mana Pak? Ning bumi ini. Rumah maksudnya? Gria. Konyol amat. Gria. Grio. Dalam jerona maksudnya. Oh iya. Rumahnya. Oh, eta Gria nu sok aya di tulisan teh. Perumahan. Gria Permata Permai. Oh, baru tanya. Alhamdulillah. Menambah ilmu. Jauh ndak? Ada ora? Ada. Saya Jawa ya. Tebi apa botet ya. Oh, setengah-setengah. Maksudnya iya kan ngubaran kesel geus tujuh poe barengan ulin aing jeung tukang beca. Euy lempang digoes kring goes sambil menikmati cuaca pagi nu asri nu sejuk lempang terus datang ditanya endi Pak kok ora teko-teko kok ora teko-tekan kok jauh amat sih ya. Cek tukang beca, kita jalan-jalan ke laut yuk. Wah boleh, mantap, pantai. Ikan geus menjenuhkeun lain ngeunaan ulin ke pantai. Oke, kemana aja? Maksudna karunya ke abang beca. Ayo di kamana? Kajeng kukumaha ge manehna neangan sesuap nasi. Karunya kajen aing sanajan keur perlu duit ge karujen. Sedekah we ka tukang beca sugan ge. Kusodakoh ka tukang beca aing menang petunjuk empang ke arah pantai sambil sayup-sayup terdengar sang tukang beca melantunkan syair-syairan Jawa ya?
asal di Allah hirupku Allah balik ka Allah kumaha ceuk Allah bersihkeun hate syukurku pamire adem rasani tong hayang dibere ya Rasulullah salamun alaik atbad ya tanpa terasa tanpa disadari begitu kakak ningali keharep perasaan aya di luhur lau perasaan ieu cai kajen kuku magi cai terus sambil nembangkeun si iranu tadi asal ti Allah naon sih lain asalna ti Allah langit ti Allah bumi ti Allah laut ti Allah daratan ti Allah leuweung ti Allah urang ge kabeh ti Allah asal ti Allah hirup ku Allah sanggeus diproses rezekieunana diambekeunana jeung lain-lainna Allah ngutus malaikat supaya hirup nyawa hirup ku Allah litih kana waktu ninggang kana mangsa geus beak catahna balik ka Allah berarti urang hirup kumaha cek Allah oh itu kang beca bersihkan hati tina kokotor anu matak ngahalangan ka Allah ujub ria takabur nu lain-lainna bersihkeun eta hate dek gede dek leutik dek loba rek saeutik rek kumaha bae bentukna syukur ka pamari Allah bakal adem rasani inahin ka coba orang di harapan bulan puasa pas kieu ngomong orang ka pamajikan neng bela batur mah yeun bulan puasa kieu aya nu geus meuli sirop cap ABC aya nu geus meuli sirop cap marjan aya nu geus meuli sirop cap bango hampura neng mah bisa meulikeun sirop cap congcorang doang daya kak congcorang ge mereka nih batur mah hayang nu amis-amis teh neangan getah kadongdong asal buka diletak geus ulah memikiran lukis kitu adem rasani bener kan adem tuh adem rasani neng bulan batur mana geus puasa kos geus beres aya nu 3 setel aya nu 4 setel mah ulah-ulah jang budak kan kabeuli sasetel aja Masya Allah neng malain keur mikiran eta tahun kalari alhamdulillah bisa tarawih jeung witirna hanya kesalahanku datang bulan doa bisa tadarus satamatan kuari mikiran bisa tante seperti kos tahun kamari atau wadewihan pemikiran baju saya tiga pancek agama ge lamun teu boga nu anyar asal bersih bae adem rasani
Aduh. Ayo mal maju nanti. Malaya. Insyaallah. Neng, naon deui Lebaran ayeuna mah hayang nambah pemajikan. Alhamdulillah. Minggat aing panas rasani. Ya Allah, ya Rabbi. Iyalah. Tong hayang dibere. Salah satu rumus orang Solo ke Allah, ulah hayang dibere. Jasana kan hayang-hayang ge teu dibere mah rugi urang. Nya hayangnya teu dibere. Betul? Coba urang. Boga hayang dibere deket Haji Pendi. Nya batal nya teu dibere, rugina 2 kali. Hati. Ayo gitu orang deket Pak Haji Agus kan, hayang dibere, pasti dibere punya nama. Tapi kan sanajan batal kita tulus mana ya. Terus tiba-tiba jelek kembali deui ka handapun tangkal caringin. Sanggeus diajak lelempangan naik beca kok terasa teduh, terasa tiis, terasa nyaman, terasa tentram. Ieu kok hati aya sesuatu nu lain. Nyinahi. Begitu turun ningali tukang beca geus terang mandi, guru. Ini guru. Jangan kau panggil aku guru. Guru kajar ke lagi. Geus teu loba omong tukang beca. Hanya ngaluarkeun secari kertas, dibikeun bari ditempelkeun kana dadana. Wis lungah merokok. Bener gak? Merono. Pergi ke sono. Oh iya. Merokok. Mereka. Iya. Sing endi? Saking pundi? Sing Situ Bondo Kiai As'ad Al-Fadil. Segala titah dilaksanakan paduga. Berangkatlah Tituban menuju Situ Bondo. Ke pondok pesantren Situ Bondo anu sangat masyhur, tenar, terkenal. Pada saat harita adalah Kiainya Al-Maghfurlah Al-Fadil Kiai As'ad. Begitu datang ke pondok pesantren Situ Bondo, tamu loba jasa. Ditanya aya nu geus sapoe, aya nu geus 2 poe, aya nu geus 3 poe, dan pada saat itu Al-Maghfurlah di usia sekitar 90 tahun. Akhirnya kakak kula pun ilu antri karena dipayun diharapun kiai aya, pejabat aya, pengusaha aya. Geus we ditukang. Tukang adu. Teu usim. Yuk telila keluarlah Al-Fadil Kiai As'ad sambil dipapah dipayang khodamna. Keluar hanya tersenyum doa Allahumma sholli ala sayyidina sambil melambaikan tangan. Dadah bubar
tukang jajal sekali-kali namu ka baju pendek dia kurang datangnya keluar Allahumma sholli aing mah lain kariung kajero deui Ki As'ad insyaallah ieu mah kiai gede wahara lempang keluar menuju gerbang ke nunggu waktu udah tepat hayang silaturahmi tiba-tiba keur ngalengkah pluk lempang salengkah ditukangin seolah-olah aya sayup-sayup anu ngagerokeun Mas suara lelaki sih ora lanang bukan disauri ning sepuh ajengan ngabung Romo saya iya disuruh masuk ke dalam Masya Allah iya kamu kasafahan Al-Fadil Kiai As'ad nyaho bahwa diantara sekian tamuna ada tamu khusus tamu utusan kanyahoan kemana jika rasa iya tamu utusan jeung lain mah karasa ulah-ulah ku Kiai As'ad kuku lagi karasa bahwa hadirin mah datang hadir karasa kuku adem tentrem datang Haji Pendi ngirisan begitu datang ke jero ternyata memang Kiai As'ad sudah terganggu kesehatannya masa tua ngomong gak dia gak itu nu jelas pun wong anom iki diijajahi suatu ijajah pangasane Kiai As'ad cek Kiai As'ad teruskannya perjalanan ke Banyuwangi panggihan seseorang di Banyuwangi tadi bejakeun alamat tadi bejakeun ngaran kiaina titah ka Banyuwangi apakah anda tahu Banyuwangi itu kabupaten bener tuh betul kan kabupaten kan luas Tangerang saja terbagi beberapa kecamatan ada Pasar Kemis, ada Cikupa, ada Belawaja sepatan dan yang lain Sindang Jaya luas kemana hendak menuju satu orang nu diberi di alamatan satu kabupaten berbentuk kabupaten bingung berorang tapi dilaksanakan berangkat di situ Bondo ke Banyuwangi arah Bali Selatan ya kudu ke mana di mana eureun pokoknya gampang asal terminal Banyuwangi berarti aing datang ke terminal Banyuwangi menuju musola ngobrol ke warga setempat nanyakan kiai ya kiai itu nanyakan di mana ada kiai di mana alamat kiai didatangan asal rek silaturahmi kiai mah hiji kiai asana lain asal kakeknya kiai ya asana lain hingga gumah bingung guru kita kudu kemana ya sepatan sudah diaprak kan Pasar Kemis diacak-acak ubak Waru Cikupa dan yang lain-lainnya teka panggil gumah bingung yuk orang ubaran kebingungan guru orang la ilaha
illa anta subhanaka inni kuntu fastajab la ilaha subhanaka inni kuntu minal fastajabna lahu minal sekali ditabarukan la ilaha laka inni fastajabna Rabbi wa kadzalika nunjil. Bingung. Mudah-mudahan isukan poe Minggu insyaallah urang maca la ilaha illa anta. Insyaallah dipimpin ku pun kakak Abah Jinto. Urang doakeun mudah-mudahan dipasihan kekuatan, dipasihan kesehatan. Senggeus bingung cicing di hiji tempat di hiji musola ngobrol jeung marbot cek manehna pripun ikur ciki kan Jawa ini Banyuwangi ya. Bener gak itu? Gak ngerti ya. Kiai mah nu aya dibeleh ditu yuk kukula diantar. Oh ya awalnya mapai sawah nyukruk galur terus lempang aiblos kaleuweung terus asup kaleuweung aya pesantren lit santrina paling 45an datang gadinya silaturahmi ka kiai tersebut. Kiaina keur make kaos cangklek, kopiahna sangat sederhana, make celana pendek. Langsung silaturahmi, maehna ngomong bahwa iya nih mawa kitab Ihya nante. Unte saya mah dalam rangka silaturahmi. Oh ya dah, sudah ke kobong aja. Kakak kula jaing balendek pesantren, ndek silaturahmi. Dan ia kiai teu meyakinkan ya. Kok kiainya kiai lohor Allah berjamaah, asar Allah berjamaah, maghrib Allah berjamaah, sapoe, dua poe, tilu poe, teu ngaji. Nanya ka santrina, ai di dieu ngajina iraha, kumaha cak kiai? Lamun cak kiai isuk ngaji, lamun cak kiai berang ngaji. Mun cek kiai saminggu teu ngaji. Kumaha cakna? Mangkakan setiap nu pesantren ka dia tilok betah. Oh. Reg perasaan kan hati reg. Iya. Jelema anu ditunjukkan ku Ki As'ad pasti iya. Kajen ku kumaha. Datang ka imahna, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Uci dari Tangerang. Disuruh ke sini.
oleh Ki As'ad. Ada apa? Ngapain As'ad suruh-suruh orang ke sini? Hah? Ini jelas malah diseri marina obrol tentu aya sesuatu rahasia anu dibicarakan. Dan kula pada sekitar tahun 2005 disetitah ku ka Haji Uci titah ka Banyuwangi, kula ka ditu set ka Banyuwangi dibejakeun alamatna eta jelas kula mah jelas. Begitu datang itu set alhamdulillah musolah kapanggih merbot kapanggih pesantren tidak ada. Kula balik ke dia Haji itu fiktif, jangan dikirim bansos sekarang. Dek kumaha eueuh eta teh duka pesantren kumaha bawa. Guys, sesuai petunjuk didinya ke Madura. Kalau Madura ia adalah panitah Abah. Cek Abah mun sia geus datang ke Madura didinyalah cara ka Mbah Holil Bangkalan. Di Banyuwangi terus nyebrang ke Madura menuju Bangkalan, gampang mudah, jalanan lampang. Pokoknya ini orang lamun ti dermaga teh kuari mah naik perahu dulur, geus aya jembatan Suramadu kuda kalunya kana teu nyaho ye. Terus gampang terus datang ke Madura, datang ke Mbah Holil. Alhamdulillah, ia adalah pesan terakhir di Abah Madura. Datang ke Madura, sakumaha perintah Abah kula, mun sia jarah ka Madura, geus ulah lo babu coba bacana naon? Tadarus di dinya mah. Tadarus ka Madura mah tadarus. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim terus, mun bisa sajud dua jud komo sahataman mah. Terus lobakeun tadarus di dinya. Tadarus sabeting dua peting ieu teh memang perjalanan terakhir Madura. Perasaan tutunggul nagoya. Perasaan titah menuju Kali Anget. Syekh Yusuf. Diulang deui, kitu deui, diulang deui, kitu deui. Oh, ya yang kudu ka Kali Anget. Alhamdulillah tahadusan diri mah. Kula pernah ku kakak kula Madura sia. Ka Madura. Tamatkeun 3 hataman atawa 7 hataman dirinya. Kula berangkat ti dieu ka ditu. Duaan. Tengah beuting kula maca Qur'an. Mun al-maghfirullah bahwa tunggulna goyang doang kula lari. Aya nu lempang. Kula kaget tan setan di orang kita mah santri riado terus mandi pakai anduk sialan. Tetangga Kali Anget jadi jelas terpuguh Kiai nu dituju na akhirna jarahlah ka makam Syekh Yusuf. Makamna mun teu salah dibelit ku tangkal kayu. Bener. Kulantaran ieu paritah Syekh Holil Bangkalan, maka diteruskeunlah tadarus di Kali Anget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asa di Arabnya. Rahmanirrahim.
sahataman 2 hataman 3 hataman teu karasa sapeting 7 kali tamat teu karasa tamat ju ieu mah sabulan 30 juz kali 7 30 kali 7 Insyaallah pantes guru kula almakbulah sok ngusapan dada we engap mikiran babaturan engap ayo dipecat teh tega Jangan paham.